Ayat 2. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Naha manusia ngerasa heran lantaran kami geus ngawahyukeun ka hiji jalma di antara maranehna nyaeta geura wawadian manusia jeung geura bubungah jalma-jalma anu ariman yen pikeun maranehna dicawiskeun anu bener di pangeranna. Pok jalma-jalma kafir nyarita saestuna kaula mah ahli sihir anu tetela.